Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda nu di mana peayana. Kumaha atuh dadaramang. Alhamdulillah pami dadaramang manya. Eta nu disuhunkeun kurang sadayana siang kalayan wengi. Urang ngadongeng deui mitra urang nuluykeun hanca carita anu kamari katunda dina jejer carita Jangji Nu Mawapati hasil karya atanapi karangan Ampuros anu mana ayeuna bagian ka 65 na. Sateacana simkuring nuluykeun hanca carita tong hilap kanu teu acan subscribe sumangga di subscribe-nya berita kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapih wanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting khususna ka Sarip anu mana harita parantos mutuskeun dina poe isuk bade ngalalana nyaeta milarian hiji jalmi anu bisa nungtaskeun permasalahanana anu kiwari nuju karandapan ku kulawargana khususna adina nyaeta nuju teu damang teh. Sumaga mitra urang puseureun di perhatian urang kana ieu carita. Sumuhun kahartos aki mangga sadaya nampi wejang ti salira aki ku abdi tangtos sejadi estokeun. Dinten enjing insyaallah abdi bade mios. Nya bener kitu. Adena mah inditnya ulah beurang teuing jang. Samemeh meleceknya panyon poe, hidup kudu geus miang ninggalkeun lembur. Mangga aki, insyaallah abdi bade enjing kene sakumaha kasauran aki. Walon Sarip beri unggeuh hatena ayeuna mah geus buleud lamun poe isuk rek indit ninggalkeun lembur pikeun ikhtiar neangan saurang jalma anu sakira bakal mampu ngarengsekeun sagala rupa pasoalan anu keur disanghareupan ku dirina. Tah, geus we ayeuna mah. Hayu atunya aki mah rek balik. Wayahnya we moal bisa maturan nepi ka isuk-isuk. Keun wae da loba batur di dieu mah. Jeung deui ari geus kolot mah aki teh sok hayang bulak-balik ka cai ieu teh. Ceuk aki juha harita amitan bari terus rek nangtung. Tapi pok Mang Ocin ngomong, "Or bade ka mana atuh aki meuni enggal-enggal teuing?" Tanya Mang Ocin bari melong ka si aki. Ari Jang Ocin masih keneh nanya rek ka mana? Apan tadi ku aki geus disebutkeun rek balik lantaran aki teh hayang kacai. Sumuhunnya tapi ari kahoyong mangke we atuh aki. Mang Ocin nyaram lantaran kahayang masih aki teh ulah waka balik. Da puguh hatena ngarasa regreg ari aya kolot mah jadi teu pati loba kasieun. Nyarek naon deui atuh di dieu oge apan urusan aki mah geus rengse. Jeung deui karunya ka sini nyiji imah sorangan daya baturnya. Aki, tapi kumaha ieu pun adi nah moal sawios-wios? Margi geuning acan emut ieu teh. Abdi salempang bilih kuna naon? Yah, moal nyanyaon adi hidup mah Jang Sarip. Da geus tuluy jurigna oge. Sok ayeuna mah cenah sare we karunya. Engke oge bakal lilir sorangan. Si Nyai mah ngan ukur capeun. Jeung deui tadi ku aki geus diparancahan. Nya moga-moga bae moal nyanyaon. Sing regreg we ayeuna mah. Walon si aki bari melong keneng Epa anu keur ngalempreh, beungeutna meuni sepa. Nya nuhun atuh aki pami kitu mah. Abdi moal hariwang teuing. Yah, nya hayu atuh nya ka sararea ayeuna aki rek balik. Aki juha amitan kanu sakur araya di dinya. Jung nangtung tina diukna. Mangga aki, Jang Ajat cing punten pangjajabkeun deui aki dugi ka bumi. Ceuk Sarip nitah ka Jang Ajat sangkan ngajajabkeun deui aki juha nepi ka imahna. Mangga Kang, hayu atuh aki ku abdi dijajabkeun.
Ya bari sakantenan bade neraskeun deui ngaronda. Mang Sukir, aya tuh urang terus ngider deui lantaran urang teh apaan keur ngaronda tadi teh. Nya hayu lah. Jangawan. Rek neruskeun deui ngaronda tawal rek terus maturan Mang Ocin di dieu. Tanya Mang Sukir bari ngareret ka Jang Awan anu keur ngajemprak sila di juru. Nya hayu urang ngaronda deui we urang mah. Jeung deui di dieu mah da geuning loba batur moal mata keung. Ayo Aki mangga ti payun. Nya hayu Jang. Aki, hatur nuhun kana bantosana. Mugia salira Aki cing panjang yuswa. Amin. Nuhun Jang Syarif. Hayu atuh nya Aki rek mulang ya. Nya geus kitu mah. Aki juha ngaleos dituturkeun ku Mang Sukri jeung baturna. Juru turun kaburuan satuluyna kenceling arindit ngajugjug ka imah si Aki. Hari Sarip harita terus mayang neng Epa ka kamar, terus digolerkeun di baturan ku Biito. Geus kitu Sarip balik deui ka tengah imah. Geek diuk ngariung jeung Mang Ocin di baturan ku sababaraha urang tatanggana anu dareukeut. Prung ngarobrol meuni uplek, ari anu sawareh barali ka imahna masing-masing. Kasugri kaum dangu. Mangsa alam harita geus ngagayuh ka Janari. Hawa karasa beuki tiis, ti kajauhan geus kadenge hayam jago kongkorongok sakali. Hujan ibun geus mimiti turun masuhan kana dangdaunan anu pating aroyag katebak ku angin peuting anu ngahiliwir. Mangsa alam peuting estuning teu karasa ngarayapna. Kanyawan harita geus nepi wanci subuh we. Nya terus tatanggana baralik teu lila dur-dur kadenge sora bedug ditakol di masjid. Sarip jeung Mang Ocin pating laleos ka pancuran rek abdas. Teu lila geus balik deui. Prak ngajalankeun salat subuh bebarengan. Sareng sena salat nya terus Sarip gesat-gesut dangdan sabab poe eta rek miang pikeun yangan saurang jalma sakumaha panuduhan ti Aki Juha. Sarta terus babahanan saperluna. Sarip ukur mawa papakean keur salin 2 setel jeung samping sarung keur salat meunang nginjem ti Mang Ocin. Da puguh Sarip mah teu boga baju sabab geus bea kaduruk bareng jeung imahna. Sanggeus sagala rupana tarapti. Samemeh indit Sarip amitan heula ka Neng Epa anu kaparengan harita geus nyaring. Epa, wayahna nya ayeuna ku akang rek ditinggalkeun heula. Ceuk Sarip bari neuteup ka adina anu keur ngalempreh panonna kucap kiceup. Kang Sarip, akang teh bade ka mana? Tanya Neng Epa bari neuteup meni leleb ka lanceukna anu katempo geus rapi. Nya akang teh ari maksad mah rek ikhtiar. Neangan saurang jalma anu bisa ngubaran Epa sangkan cager. Sarta bisa ngarengsekeun pasoalan urang, ngarah hirup urang teu diganggu baik ku setan marakayangan. Tapi kumaha akang teh milariana? Nya kamana we atuh ngaranna oge neangan. Tah kulantaran kitu, wayahna Epa kudu sabar sarta tawakal doakeun akang sangkan hasil pamaksudan. Walon Sarip bari neuteup ka adina anu katempo beungeutna pias koreas. Da puguh kayaan keur gering. Ari mungguh hate mah ngarasa berat rek ninggalkeun Neng Epa teh. Komo deui dina kayaan kitu. Nya tapi teu bisa majar kumaha Sarip keukeuh kudu miang lantaran lamunan teu sok inggis aya kajadian goreng anu tumiba ka adina sakumaha ceuk caritaan Aki Juha. Kang Sarip, pami akang angkat, omat ulah laminya. Margi abdi teh ngaraos keung pamita aya akang masieun abdi teh. Ceuk Neng Epa gap kana leungeun lanceukna. Terus diceklan meuni pageuh kawas anu embung lesot. Berbei cipanon kaluar mapai maseuhan kana pipi. Epa ulah sieun. Apan di dieu aya Mang Ocin sareng Biito. Kudu cing teger jeung gede hate. Ulah loba pikiran anu teu pararuguh. Nya sajabati kitu omat salilana Epa kudu inget ka Allah. Nyuhunkeun pitulung ka anjeunna ngarah urang salawasna aya dina panangtayunganana.
Sarip mere papatah kanu jadi adina. Ngadenge kitu Neng Epa unggek bari ngusap cimata. Sarip terus ngareret ka Mang Ocin jeung Biito anu keur ngabarandungan. Mang Ocin, Biito, abdi ayeuna bade miyos. Salami abdi teu aya punten pisan nitip heula pun adi. Mugi dipangjagikeun supados abdi regreg. Ceuk Sarip samemeh indit pihapikeun anu jadi adina ka Mang Ocin jeung Biito. Anu geus dianggap kula warga sorangan, da puguh teu boga deui dulur anu sejen. Mangga Aden, bade angkat mah sawios tuang rai mah di dieu. Teu kedah ngaraos salempang. Margi apan aya pun emang sareng embina. Sareta pun emang oge tangtos tanggel waler kana sagala rupina. Sumohon laras Aden. Mangga bae bari angkat mah. Nya teu kedah seueur emutan. Da tuang rai matang tos ku bibi oge moal dimomorekeun. Walon Biito jeung Mang Ocin hampir bareng nembalan. Sarta saeutik oge ngarasa teu kaberatan. Lamun ayeuna di pihapean Neng Epa, komo deui Mang Ocin ti heula geus meunang amanat ti Juragan Pardi anu jadi bapana basa harita saacana maot, sangkan Mang Ocin nalingakeun sarta mangjagakeun anak-anakna. Nya hatur nuhun atuh Mang, oge bibi. Abdi bingah sareng regreg pami kitu mah. Sajabi ti kitu abdi teh mundut pidoana ti salira mamang sareng bibi. Mugia dipaparin kasalamatan di perjalanan. Ceuk Sarip nyarita narada dumareuda menta pidoana ti Mang Ocin jeung Biito. Aden dunungan emang. Bral geramiang, insya Allah ku emang kitu deui kum dina didoakeun. Nya mugi dipaparin kasalamatan sareng kalancaran. Ulah aya halangan sareng harungan sarta mugia sagala rupi pamaksadan cing diijabah ku pangeran. Supados tiasa enggal wangsul deui ka dieu. Jawab Mang Ocin kituna teh bari cuma limba. Da puguh berat ningali Sarip rek indi teh, samalah lamun bisa mah Mang Ocin teh hayang bisa marengan. Nya Aden bral bari angkat mah. Ku bibi oke tangtos didoakeun. Mugia tujuan salira cing tinekanan paniatan diijabah sapaneja ku Allah Subhanahu wa taala. Tembal Biito nyambung kana caritaan salakina. Panona katingali carinakdak. Hatur nuhun mamang, bibi. Hayu atuhnya ayeuna abdi bade miyos. Margi bilih kabujeng siang teuing. Ceuk Sarip terus ngajak sasalaman ka Mang Ocin jeung Biito. Gancang atuh ditampanan geus kitu ret ka Neng Epa anu keur neuteup bari reumbai ku cimata. Epa, hayunya akang rek miang. Mangga Kang, wilujeng angkat. Pami sagala urusan akang tos rengse. Omat kedah enggal wangsul deui ka dieu nya Kang. Ceuk Neng Epa bari nyekelan leungeun lanceukna. Ngadenge caritan anu jadi adina Sarip unggek bari imut. Tapi imut maur. Da puguh ari hate mah ngarasa sedih. Nya atuh geus kitu mah Sarip kaluar ti kamar, gap kana kantong anu dieusi ku babawaan. Samalah ku Biito di bahanan sangu meunang nimbel jeung cai di wadahan kana botol keur bekel di jalan ngarah teu kudu meuli. Nya saenggeus sagalana tarapti kantong teh terus digandong. Jerut Sarip turun kaburuan dituturkeun ku Mang Ocin jeung Biito. Kayaan di luar geus bray-brayan caang, sora hayam jago menireang kongkorongok patembalan. Ditema ku sora manuk anu ricit dina dahan. Samemeh indit Mang Ocin sor ngasongkeun duit maksudna mah keur cecekelan salira lunta. Sabab geus pasti butuh keur ongkos jeung sajabahna. Aden, ieu artos mangga canda kanggo bekal salami di perjalanan. Kanggo abdi ieu teh Mang.
tanya Sarip bari neuteup ka Mang Ocin anu keur nyekelan duit. Muhun kanggo Aden. Sok mangga geura tampi margi tangtos Aden teh peryogi kanggo itu ieu di jalan. Ah, teu kedah masihan artos, Mang. Margi abdi oge aya kanggo bekal mah. Walon Sarip bung narima da puguh karunya ka Mang Ocin. Lantaran geus pasti manehna sorangan oge geus tangtu ngabutuhkeun kana eta duit keur nyumponan bobutuh sapopoena. Komo deui ayeuna Mang Ocin kudu ngurus anu jadi adina. Nya geus pasti keperluanna bakal nambahan. Aden ulah kitu ari taeun teh. Ulah sok nampik rejeki pamali. Sareungna deui tangtos salira teh peryogi ku ieu tos. Maknya baja angkat-angkatan teu kekeupelan pisan. Manggawe emut. Mangkaning can jelas tujuanna. Tembal Mang Ocin bari terus ngasupkeun duit kana saku baju Sarip. Ngadenge kitu Sarip ngahulang. Lantaran caritaan Mang Ocin teh bener pisan. Da puguh piraku rek indit-inditan teu mawa keur ongkos-ongkos acan. Sanggeus kapikir nepi ka dinya. Sanajan rada era oge amtukna duit teh ku Sarip ditarima. Mang Ocin, hatur nuhun atuh Mang. Ieu artos ku abdi ditampi. Sami-sami Aden. Muga-muga bae cing mangpaat. Insya Allah Mang. Pami sagala rupi urusan abdi parantos rengse sarta tos tiasa wangsul deui ka dieu. Ieu artos tangtos ku abdi digentosan. Sakali deui hatur nuhun. Salamina abdi moal hilap kana kasayan Mamang sareng Bibi. Kasugri kaum dangu. Sarip kacida pisan nganuhunkeun sarta narimakeun kana kanyaah jeung perhatian ti Mang Ocin jeung Biitoh badegana. Anu teu tela karasa pisan belana. Tos Aden ulah ngemutan berkawis eta ah. Ara tos anu dipasikeun ku Mang teu kedah digentosan. Margi pun Mang kitu deui embina parantos ridho sarta ikhlas lillahi ta'ala karena Allah. Hatur nuhun Mang. Kasayan Mamang sareng Bibi ku abdi katampi kateda pisan. Nya mugia bae dibales ku Gusti Allah anu Maha Uninga. Ku mangrupi kasayan anu langkung ti kieu. Amin Aden, amin. Mang Ocin, hayu atunya abdi permios. Pito, hayu di kantun. Abdi titipun adi sareng sagala rupi anu aya di dieu. Nya bilih aya anu peryogi dianggo mah boh hasil tatanen atanapi lauk anu aya di balong. Sarta naon bae sakur anu tiasa dimangpaatkeun mah mangga bae dianggo ulah asa-asa. Ceuk Sarip sakali deui nitipkeun adina. Samalah nitipkeun sakabeh harta bandana titinggal tinu jadi kolotna anu kawilang masih keneh loba. Boh sawahna, balong, nya kitu deui tanah masih lega upluk-aplak. Sigana moal beak lamun bisa ngamangpaatkeun anu sahade-hadena mah. Tah kitu Mang. Manggawe eta mah sagala rupina ku abdi dipercantenkeun ka Mamang sareng ka Bibi anu tangtos bakal tiasa ngurusna. Kitu ceuk Sarip bari rutret ka Biitoh jeung Mang Ocin anu keur ngabandungan. Unjuk sumangga Aden pamisalira percanten mah sagala rupi cariosan Aden ku Mang bade diestokeun pisan. Sakur anu aya di dieu mah tangtos janten kewajiban pun Mang anu ngurusna. Sajabi ti kitu kupun Mang didoakeun pisan mugi cing salamet. Cing hasil maksad sarta sing enggal kahontal anu janten cita-cita. Sangkan tiasa neraskeun kahirupan anu sawajarnya. Walon Mang Ocin nyaritana daria pisan. Nuhun Aden, Bibi oge mung tiasa ngadoakeun we mugia salira cing salamat. Tembal Biitoh nambahan caritaan salakina. Ngomongna semudu mareuda cipanon ngarencelong bangun anu nalangsa. Hatur nuhun Bi, Mang. Ayeuna abdi sejak permios. Mangga Aden wilujeng angkat mugia cing atos-atos di jalan. Walon Biitoh bari melong ka Sarip anu harita rek indit. Nya atuh sanggeus kitu mah terus cungcong sasalaman anu padungtungan. Satuluyna Sarip ngaleos ninggalkeun eta imah dijajabkeun ku paneuteuk Biitoh jeung Mang Ocin.
Bral dan Syarif geramiang. Moga-moga cing selamat di jalan. Mang Ocin ngagerendeng ngomong sorangan. Ari panona melong ka Sarip anu geus indit. Hatena teu buru ngarasa sedih ningali kitu teh, tapi teu bisa majar kumaha. Lantaran nya geus kitu katang tuana moal bisa dirobah. Kang Ocin geus ulah ditingali wae, mending oge hayu urang ka jero. Keun bae Den Sarip mah doakeun we ku urang sangkan salamat. Sarta hasil anu jadi pamaksudan ngara bisa gancang ngarengsekeun pasoalana. Ceuk Bitoh bari Noel kana leungeun salakina ngajak asup ka jero imah. Itoh puguh akang teh. Nya ari hate mangarasa watir ka Den Syarif jeung Neng Epa teh. Sarta teu nyangka lamun maranehna bakal ngalaman nasib anu sarupa kieu. Kulawargana geus areuweuh. Boga adi keur gering. Imahnya bea kahuruan nya kitu deui harta bandana anu sejenna milu kaduruk kasup duit. Perhiasan jeung mobil oge beak teu nyesa. Kitu ceuk Mang Ocin ngupat ka Sarip anu harita ampir geus teu kaciri. Ya satuluyna ngiles pelebah pengkolan. Renghap Mang Ocin narik napas jero. Kang Ocin nya sarua kuring oge ari hate mah ngarasa watir. Tapi nya dalari kumaha atuh. Lantaran urang mah teu bisa nulungan. Da atungan ukur sakieu kamampuhana. Nya teu nanaon itu. Tapi omat akang mah menta ka maneh. Kade cing hade ngurus Neng Epa. Talingakeun cing bener. Sarta perhatikeun sagala kabutuhna. Lantaran akang teh keamanatan kudu jadi bapakna basa harita juragan Paredi samemeh maot. Manehna kungsi cacarita anu eusina mihapekeun barudakna ka urang. Sangkan ditalingakeun tak kitu. Oh, jadi kungsi nyarita kitu nya juragan Pardi teh, Kang? Tanya Bitoh bari neuteup ka salakina. Tah kulantaran kitu, eta amanah teh urang jalankeun we sahade-hadena sakumaha kamampuhan urang. Itung-itung akang murang tarima kabah Atma jeung Ambu Isoh anu jadi nini jeung akina. Lantaran baheula geus haat mikanyaah ka akang. Samalah geus dianggap kulawarga. Nya kitu teh juragan Pardi sok sanajan manehna rada barangasan oge. Tapi teu burung geuning karasa kanyaahna mah. Kurang teh. Tah kulantaran kitu kade omat itu ulah ngarasa kaberatan. Lamun ayeuna keur saheulaanan mah urang kudu ngurus anu jadi incuna. Akang masuk sedih inget ka baat mah. Ceuk Mang Ocin ngomong narada cuma limba. Ras inget deui kana bangsa katukang mitra anu geus lila kaliwat. Dina waktu manehna keur bubujangan samalah jadi inget ka almarhum Mbah Atma jeung Ambu Iso anu karasa pisan gede jasana. Nya teu nanaon Kang Ocin. Da kuring oge teu kaberatan ngurus Neng Epa mah. Budakna bager. Samalah kuring teh nyaah ku ayeuna mah beut kawas ka anak sorangan we. Matak ulah hariwang. Hayu we ayeuna mah eta amanat teh urang jalankeun kuduaan. Nuhun itu. Akang bunga ari ngadenge kitu mah. Teu teh lah geuning akang teh teu salah milih pamajikan. Da geuning ngarti kana kayaan anu jadi salaki. Salian ti bahenol nerkom teh bager deui. Ya memang kudu kitu kuduna atuh Kang. Geus hayu Kang lah urang ka imah. Ceuk Bitoh ngajak ka imah. Nya hayu. Kumaha ari kayaan budak urang itu. Lantaran poe kamari makang teh teu kungsi panggih. Da geuning duanana taya datang ka dieu. Mang Ocin nanyakeun kayaan anakna anu dua. Lantaran poe kamari teu panggih da puguh barudak teh bertah di imah nini jeung akina. Teu nanaon barudak urang mah Kang duanana oge carager taya anu mata kariwang. Nya bisa hayang panggih mateang we atuh ka imah emak.
Sigana ayeuna geus nyararing lantaran rek indit ka sakola terus bere kerja jana. Ya heuh gatu ari kitu mah ayeuna akang rek neang heula barudak. Sakalian hayang panggih jeung emak kitu deui bapa. Nyasok atuh ka ditu mengpeung isu keneh. Sakalian itu bawa seupan cau jeung hue bole dina piring keur emak jeung bapa. Ceuk Bi Ito. Nya geus kitu mah Mang Ocin tuluy ngaleos. Sup ka jero imah kebat ka dapur dituturkeun ku Bi Ito. Kop kana piring seng anu dieusi ku seupan cau jeung hue haneut keneh. Teu lila kaluar deui terus ngagidig leumpang ngajugjug ka imah mitohana. Anu tempatna teu pati jauh, ukur kahalangan ku dua imah. Ari Bi Ito sup ka kamar rek neang Neng Epa. Breh katempo panona peureum kawasana mah keur sare. Nya terus Bi Ito ngoloyong ka dapur, gap kana piring kotor dekul di wadahan kana bobok kocopong, tuluy dikelek dibawa ka pancuran. Maksudna rek dikumbahan. Urang ngopi heula mitra ngeureuyeuh. Kasugri kaum dangu. Cag tinggalkeun heula kayaan Mang Ocin jeung Bi Ito sakulawarga. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun lalampahan Sarip anu geus miang ti lembur. Sarip harita leumpang mapai jalan desa. Di tengah jalan gukok amprok jeung batur salemburna anu rek indit ka sawah atawa ka kebon. Nya terus atuh Sarip pada nanya sarta dijawab ukur saperluna. Geus kitu buru-buru neruskeun deui lalampahana. Da puguh bisi beurang teuing nya sanggeus aya kana sawatara waktu akhirna bras ka jalan raya. Sarip ngarandeg heula ngalengkahna. Nya terus ngajanteng di sisi jalan. Katempo rada lenglang da puguh harita teh isu keneh can pati loba kandaraan. Ya kudu ka mana aing teh lumampah? Nah perlu naik kendaraan atau kudu leumpangnya? Tapi lamun kudu naik kendaraannya ka mana anu ku aing kudu dijugjug ieu teh. Lantaran can aya tujuan anu pasti jeung deui aing teh moal bisa bebas tatanya ari naik kendaraan mah. Ceuk Sarip ngagrendeng ngobong sorangan. Panona rutret nitenan kendaraan. Nya di mana atuhnya jalmi anu dimaksud ku Aki Juha teh? Naha ayana di kampung atawa di kota? Tapi lamun nurutkeun katerangan ti si Aki mah nya aing teh kudu maju ngidul. Geus we atuh ayeuna mah urang leumpang urang mapai we ka unggal lembur. Ngarasa jajalan aing teh bisa nanyakeun ka batur. Nya susuganan we atuh ku cara kitu bakal gancang kapanggih. Kitu ceuk Sarip. Nya geus meunang kaputusan anu sarupa kitu mah terus bae atuh ngalengkahkeun sukuna. Leumpangna ngagedig maju ngidul sakumaha panuduh ti si Aki. Niatna geus buleud rek neangan saurang jalma anu bisa dipentaan tulung pikeun ngarengsekeun sagala pasoalan anu keur dising hareupan. Gancangna carita mitra kaum dangu. 14 poe geus kaliwat. Sarip terus ngider ka unggal lembur mapai-mapai ka unggal saban desa. Tesrik namah diaprak da puguh hayang geura kapanggih. Tapi matak hanjakal. Lantaran nepi ka poe harita jalma anu diteangana can aya raratana. Puguh bae atuh Sarip teh bingung. Unggal amprok jeung jalma teu weleh Sarip tatanya. Tapi saban anu ditanya jawabana teh sarua saurang oge taya nu bisa nuduhkeun kana ayana jalma anu luhur ku elmu anu baris bisa dipentaan pitulungna. Kasugri kaum dangu. Wanci Saryak Layung. Sarip anjog ka hiji pagunungan. Hawa di eta tempat karasa meuni seger matak betah. Da puguh kaayaana meuni waas. Tampoana plung-plong ka unggal tempat.
pagunungan ngajaja rupana hejo dihibaran ku cahaya layung anu hurung ngempur lir emas sinangling. Dang daunan jeung tatangkalan pating aroyag pating arulang sarta pating korosak katebak ku angin anu ngahiliwir. Ditabehan ku sora manuk anu raricit tina dahan pating keleper. Sawareh pating araclog jeung baturna. Ari sora tongeret ti tadi geus reang di sarada. Nambahan rame kayaan harita. Siga anu ngarasa bungah kunyaksian kayaan alam anu endah. Nya dina kayaan kitu. Di lamping gunung aya saurang jalma anu keur nikreuh leumpang. Anu tayalian ti Sarip anu harita geus nepi ka palebah dinya. Teu lila reg eureun panona melong kalandeuh ningalikeun jalan satapa kanu pungkal pengkol kawas orai luar leor mata kuaas koloyong kana handapeun tangkal asem gek diuk ngareureuhkeun kacape. Aya di mana ari aing? Nah beut jadi tuluy upruk aprak ka pagunungan. Buah-buah aing teh kasasar lamun kieu mah. Sarip ngomong sorangan, panona rarat reret nitenan kasabudereun tempat. Beuh, nya kudu kumaha ari geus kieu? Mangkaning kayaan teh maju kaburit. Sedengkeun di dieu taya imah hiji-hiji acan. Sigana mah geus deukeut ka pileuweungan ieu tempat teh. Ka mana ari jalan ka Lembu? Ceuk Sarip harita katara paromana semu bingung. Sedengkeun awakna karasa meniripuh tanagana geus leuseuh. Ari kesa ngoprot beungeut purahay beureum. Syukurin cuk da puguh geus nyorang jalan anu sakitu jauhna. Sarip diuk ngalungsar bari ngebebran dada. Pikiranana bingung teu manggih tungtung susah anu taya hinggana. Samalah ku ayeuna mah katara pisan awakna oge begang. Papakeana geus darekil. Sapatu handapna geus coplok da puguh unggal poe dipake leuleumpangan. Nya sajabat kitu duit keur bekel geus ipis dipake bubutuh sapopoe. Kaayaan Sarip dina mangsa harita lamun ditingali saliwat mah asa teu beda jeung tukang jajaluk. Sarta saurang oge moal aya anu nyangka lamun di lemburna mah Sarip teh kasebut anak jelema anu jegud sarta loba harta bandana. Ya Allah Gusti, nya kedah ka mana abdi lumampah. Mugia bae abdi teh enggal dipaparin pituduh. Nya di mana ayeuna saurang jalmi anu luhung ku ilmu anu syariatna mah bakal tiasa nulungan kana kasusah abdi. Sarip ngagerendeng ngomong sorangan. Samalah sakapeung hatena sok ngarakacak sedih lamun inget kana nasib diri anu kudu ngalaman sangsara anu sakitu berat. Sok padahal manehna di lembur mah kasebut jalma jegud. Tapi ari nyang hareupan kanyataan hirup anu kawas kitu mah sakabe harta banda teh asa eueuh hartina. Geuning bener-bener teu gampang neangan saurang jalma anu can karuhan aya nama. Sarta teu tela karasa berat ieu pagawean teh. Ya Allah Gusti, pasihan abdi kakiatan sareng kasabaran dina nampi ieu cocobi. Ceuk Sarip harita meningarahu, da puguh bakat ku bingung. Komo deui ras inget kana caritaan Aki Juha anu nyebutkeun ka Sarip ngan ukur boga waktu 17 poe. Hatena ngalenyap lantaran waktu teh beuki samporet. Sedengkeun usaha anu keur dijalankeun can muntruk aya hasilna. Aing kudu gancang lumampah deui lamun kieu mah. Lantaran waktu anu ditangtukeun ku si Aki teh geus beuki samporet. Sedengkeun ari usaha aing can katingali hasil jeung henteu. Nya lamun kitu mah aing teh ulah loba cicing sanajan capek oge ulah loba dirasa. Lantaran aing hariwang kana nasib Epa. Bisi sarua jeung nasib kulawarga aing anu sejena. Kitu ceuk Sarip
terus kuniang nangtung lalaunan. Awakna karasa menilung se lamun teu kapaksa matang tumatak haroream lumampah. Orokaya mitra, pikeun Sarip eueuh pilihan. Nya jadi sok sanajan karasa capek oge terus bae ngeureuyeuh deui leumpang baju katonggo. Lengkahna ketempo ngalenghoy bangun tenangan. Mangsa alam geus beuki burit. Cahaya layung anu hibar geus ngurangan. Sora manuk geus simpe ngararampih kana sayangna. Kitu deui sora tongeret geus langka anu disada. Diganti ku sora sasatuan leutik anu geus lumrah di sarada peuting. Di kajauhan sok kadenge sora manuk uncuy ngagelik ditembak ku sora koreak. Estuning mata keung sarta nambahan lalewang. Sanajan ngarasa keung, tapi Sarip saeutik oge teu galider. Jongjon bae leumpang di jalan anu nanjak pungkal pengkol ngurilingan pasir. Kasugri kaum dangu. Sanggeus lumampah anu cukup jauh akhirna Sarip anjog kanu rada datar. Kayaan di pelebah dinya hawa karasa beuki tiis jeung beuki poek. Ukur kacangan ku cahaya bentang anu baranang di awang-awang. Pating kartit teh pating kariceup kawas anu marilunyaksian. Sarip leumpangna kakarayapan ati-ati pisan lantaran jalan kawilang rada rarumpi. Hese disorang komo dina kayan poek peuting tangtu teu pati awas kana tingcakeun. Sarip sukuna geus karasa leuleus turna meuni nyoroncod. Kesang tiis atuh meuni ngoprot ngagarajag maseuhan awak. Nya ditambah deui ku beuteung anu geus ditatadi murilit penta eusi meuni peuri. Kitu deui ti koro oge geus karasa tuhureun. Tapi Sarip teu eureun. Terus bae ngeureuyeuh leumpang kalayan pinuh kasabaran. Nincak kana wanci jam 8 peuting. Sarip gok ka hiji lembur singkur. Ari imahna di eta lembur teh ancal-ancalan. Sareta teu pati loba kitu oge kahalangan ku gawir jeung kebon. Rajeun aya anu ngariung paling oge ngan ukur 5-3 imah. Anu bogana sadudulur. Ningali kitu Sarip puguh bae atuh kacida ngarasa bunga. Hatena karasa rada ngemplong, teu sumpeg teuing cara tadi. Kayaan lembur estuning sepi jempling kawas anu boga imah geus mimiti sarare. Anu kadenge ngan ukur sora jangkrik gaang sarta ditema ku cari cangkas anu reang di sarada. Sarip terus lumampah. Teu lila leok mengkol kabelah kenca. Reg Sarip harita eureun ngalengkahna. Lantaran teu jauh tidinya beut kadenge aya sora jalma nu ngomong pating gereneng. Sarip panona melong ka pelebah datangna sora. Breh didinya katempo aya 2 urang jalma anu keur dariuk di gardu ronda. Si duru nyang hareupan durukan anu katempo seuneuna ngababela. Alhamdulillah Gusti. Ayeuna mah abdi teh geuning nepi oge ka hiji lembur. Sigana peuting ayeuna mah aing moal sangsara teuing cara peuting kamari. Jeung deui lamun meunang mah rek sakalian milu leureuh nepi ka isuk. Lantaran aing teh geus teu kuat ngalengkah. Suku geus karasa leuleus. Awak oge meuni ripuh ieu teh. Nyarerisa tulang sandi. Ceuk Sarip ngomong sorangan. Panona teu leupas ngawaskeun kadua urang jalma nu keur aya di gardu ronda. Sedengkeun awakna meuni ngadegdeg kuntuna oge noroktok da puguh hawa di dinya teh karasa meuni nyecep tiis mata kabulusan.
keun urang deketan. Eta dua jalma teh nya susuganan we maranehna teh jalma-jalma anu harade hate sarta daek nulungan ka aing. Kitu ceuk Sarip. Bari terus ngalengkahkeun deui sukuna ngadeukeutan ka pelebah gardu ronda anu katempo caang. Anu keur ngarobrol kadenge sorana beuki jelas kituna teh anu saurang bari melenyun udud. Sedengkeun anu saurang deui mah katingali keur mulak-malik beuleum sampe 2 gelempeng. Sarip terus bae ngadeukeutan sarta teu lilagok ka hareupeun gardu ronda. Assalamualaikum. Ceuk Sarip uluk salam bari ngajanteng. Ari 2 jalma anu keur ngaronda teu burung atuh rareuwaseun. Samalah meuni caruring hak terus ngalieu ka pelebah Sarip. Nya keur sakedapan mah duanana oge taya anu ngawalon. Tapi kalah terus marelong. Nelek-nelek kana rupa jeung tangtungan anu katempo darkil jeung karotor. Assalamualaikum. Sarip uluk salam deui da puguh ronda anu 2 tadi teu ngawalon. Waalaikumsalam. Walon anu saurang harita nembalan. Ari panonna neuteub seukeut ka Sarip lantaran ngarasa heran teu puguh wayah kitu beut aya saurang jalma anu datang sarta anyar pinanggih anu tangtu matak ngondang kacurigaan. Jung anu 2 teh narangtung bari pating palencerong we. Geus kitu srok bareng ngadeukeutan ka Sarip. Saha Jun? Jeung rek ka mana? Ceuk ronda anu katempo geus rada umuran teu banyak. Sarta kadenge ngomongna rada tegeug. Sedengkeun paneteupna teh leupas ti Sarip anu keur nangtung. Hapunten Bapak. Wireh abdi rumaos parantos ngaganggu kasalira anu nuju raos calik. Rupi wastama abdi teh pun Sarip. Walon Sarip ngajawab kalawan sopan. Da puguh ngarumasakeun lamun manehna keur aya di lembur batur, jadi kudu ngahargaan kanu boga tempat. Ujang teh Sarip. Ya terus di kemana? Goyak kieu gulampreng ka lembur batur. Cing pok guraturangkeun. Ronda anu tadi tumanya deui, da puguh hayang jelas kanu jadi semahna. Lantaran teu bisa sagawayah narima. Komo deui ka jalma saliwat anu can nyaho asal usulna. Manawi abdi teh pami dipercanten mah nuju ngalalana. Kaleresan kapoekan di jalan. Nya pami di widian mamaksa teh bade sakantenan we ngiring leureuh di dieu. Margi abdi teh tos teu kiat ku capek. Walon Sarip ngajelaskeun anu jadi pamaksudana. Oh, jadi anjeun teh keur ngalalana. Nah, keur neangan naon? Meni aya kudaekan sigana mah keur nyare elmonya. Tanya ronda anu saurang deui katempuan we eta mah umurna ngora keneh. Sigana moal jauh beda jeung umur Sarip. Puguh oge pami kedah dicarioskeun mah panjang ngalakonna teh. Tembal Sarip beri jeung semu ngalengis mata kuatir. Ningali kitu ronda anu 2an silih reret bangun silih tanya. Teu lila 2nana terus marelong deui ka Sarip anu keur ngajanteng nangtung hareupeun. Awakna katara meni ngadegdeg da puguh tiris. Jadi Ujang teh keur ngalalana aja. Leres Bapak, kitu nuju ngalalana abdi teh. Yuh Jang, ampura nyambang teh lain goreng hate, atawa rek jangka ka Ujang jalma teu bener. Tapi emang teh moal gampang gitu bae narima sema. Komo can nyaho asal usulna mah, sabab bisi goreng akibatna. Ceuk ronda anu rada kolot. Ngomongna daria sarta apik jeung taliti. Mitra cageulay carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana, wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.